nya. Tinggal deh mere dijual ku kami. Anak kami ngadat yang sapeda kerusum sakieu teh sok aya we kahayangna teh da. Sepugu bapana teh teu usaha. Hah? Hah? Wah, jadah. Naon itu koplok? Ani ek mau ke sepeda tuh cuma Sia mah sapeda we. Tuh le. Sangcut mah gara rawing teu kabeuli. Murah meuli sapeda. ani menang bantuan atuh ti Jokowi cuma jadi kamanakeun. Eueuh, terus dipake store ke Bang Emok. Pan geus nuak kena bulan eta salilah corona teh. Pan bapak mana teu gawe. Si cuma mah dah. Ya, tapi gini dah bolok. Budak dusun. Poean kami. Beda. Beda. Da nya aduh kabudak teh. Boga TV sakieu-kieu ge banda. Wah tukeurkeun we ka sapeda daripada budak itu rungsing we. Kayak kamari teh asa aya nu butuheun TV nya. Mending teh bogaeun sapeda urut. Ah, wang coba telepon sugana. Ciao. Aduh, ngetereh kan? Baja naik nukeran TV ku sepeda. Itu di imah orang rusak TV Ku bentar dulu kita. Mumpung aya sepedana ya. Heeh, Kang. Tah, ieu TV-na. Dia udah geus ditanggalangkeun ti tadi ge. Ya, udah kurus dunyung. Bok tas sepeda. Kalau batan kanan tere ieu euy. Aceh, baralak goblok. Aing ieu deui. Eta lah. Sepeda. Anjing. Goblok. Aing teh boga keur meuli pilok ya we. Ajek bohak cukur aing. Kelulusan. Mana? Malak ditongo we urang we. Salah euy. Salah. Geus. Naik. Ayo kita ngobrol dulu. Wajeng. Goblok. Abok aing abok we. Abok. Reman. Dorong. Duh anjing aing teh meuli pilok we. Wah. Kabur gas lu.
Mau balik gimana? Mau balik. Aing mau balik. Boga. Tuh alam panggil. Itu nyana habis ngapung sekali. Ngapung terus wae lu. Itu diri dua nih mah euy. Motor. Halo guys. Bau deh. Bari kemodak kieu. Benernya? Lu ini balik gimana? Lu tetap apa? Yang menang kebaran buat sekarang sama mau buat balik kan? Sial nih gelekar kamera goblok. Jadi tuh. Jadi dang ini beri ya. Tadi nan lah. Kabur ya. Kabur lah. Cepet. Mumpung can iya, Pak. Iya. Cau. Wah, tuh aing ini nak pakai.